Kemana si kadungnya seborang datang-datang itu jelema teh. Seborang telepon ah. Halo, Cuk. Kieu urang ngajual lahan, jeung kebon, jeung sawah ka maneh. Nah, Cuk geuning dijual kabeh. Pokona engke we di kebon diomongkeun deui, ke maneh ka dieu we nyusul. Oh, atuh. Kadun, korong sia tuh guguruntulan. Ih, geuleuh. Mana Om, panyokotkeun eta harta benda aing. Ih, geuleuh teuing. Tah, korong uing jeung sia. Dasar kicik tinggalin yang indungna. Ih, geuleuh teuing. Cuk, tong ngalamun wae. Ye, geus nepi ka dieu, Don. Kumaha, Cuk, nek dijual kabeh teh ya? Oh, Don, bobogan aing nek dijual kabeh. Oh, nek dijual Cuk bobogan Cuk. Ai maksud sia naon kadun aing muni murining goblok teh. Maksud uing, kunaon harta benda Cuk nek dijual kabeh ka uing. Ah biasa Don, pan sia nyaho aing teu boga salaki, lahan aing sakitu legana kaler kulon wetan digawean ku sorangan mah bangga. Nek dijual weh. Nah atuh Cuk lain ngulikeun kasih oneng, tawa kasih oom. Ah tara balik si omah, jelema stres kitu atuh. Nya sok atuh, anu mana nek dijual kabeh teh? Tuh itu jeung eta oh Cuk hayang sabaraha hayang nama sakitu Dun ah kumaha sia weh yang geus atuh 88.765.432 perak tah uing mah wani nagih harga sakitu nya geus lah sok der 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 800, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 heula we nya. Saya sana isukan bae ngukur tanah. Heeh. Nun nya Dun. Eueuh rek ngeureuyeuh. 6 Cuk, kade di jalan nya. Duh, mangsa neangan eueuh. Tuh, mangsa aya. Di mana, Cuk? Ya geus. Pasti kebon. Naon mawa maneh duit? Bawa. Serahkeun kabeh. Iya. Cuk, nya nuhun. Ya atuh abi balik heula. Hei, ya duit murag. Ye, duit murag-murag. Dikeun duit urang. Ya. Jelema teh kumaha ngomong teh pabaliut jiga pengkolan.
Aisyah sih gak aneh gitu eta duit menang di mana? Aing weh kumaha? Lain aneh gitu siapa kali ke duit dah. Ah menang duit lah jeung berobat kesrek ah. Gane cagur ieu duit loba da ya. Ke berobat sekalian ah. Ocim sia rek ka mana? Geuning eta duitna loba. Nek berobat kesrek ieu atuh wae lah sugane cager angin loba duitna eta mah. Ocim tercuma mah cager. Oh udah aing menang ti jelema hideung eta duitna. Ilem. Hah? Hi om duit aing ka mana eueuh? Ngajual hajat tadi duit eueuh. Ka mana eueuh? Nya nyaho aing mah teh nyaho urusanana. Aduh. Aing ah. Jigana tadi duitna nu ku si Ocim teh abu anu meunang ti jelema hideung. Ih heueuh aing tadi teh amplok jeung jelema hideung. Mana duitna om? Ieu meureun heueuh ieu itung heula ku Mana sia. ieu? Heeh. Heueuh ieu meureun om. Mun nya aing geus turun ku sia nya. Heeh. Heueuh ieu bener. Aing tadi tas ngajual lahan di ditu. Heueuh teu salah pisan. Henteu. Ya atuh ieu jeung sia ieu ya. Embung aing mah pek we jeung sia lah. Oh mung heuh kajeun ari mung mah tuh. Heeh geus aing mah rek balik. Duh, untung kapangi duit ke si Om ya bentuk kapangi mah bongkor leungit. Ilem mana bagian aing duit? Ah cenah sia tadi embung beloan duit teh cenah keur naon cenah. Nya ku aing dibawa. Tadi mah aing pura-pura teu butuh. Oh tidak sia mah pura-pura teu butuh atuh nya butuh mah butuh we tarima duit mah. Nya geus ku aing dibawa deui. Oh iya ku aing dibere 200 nya. Mung 200 mah? Oh sia hayang sabaraha sih? Hayang 123.000 aing mah. Tah. Salah. 123.000. Tah, ieu 3.000 na, tah 20, tah 100. Heeh. Ada itu sih dihitung tadi 200 balik ke aing. Moal aing mah teu butuh loba-loba teuing ah. Tuker naon, Ceng? Eta karamuta deui gukut itu. Atul kesrek yeuh. Kita duitnya 123.000. Ah aing mah embung loba-loba teuing mah yang 3.000 na we ieu 120 na 120.000 na rek dibikeun ka si Ocim. Ya Cim, sia 120.000 aing ngomong loba teuing ah supaya keur ayeuna we aing mah. Nuhun ya, Om. Heeh. Aing mah teu butuh duit, nu penting mah apruk-aprukan saya senang. Ih atuh keneh wae goblok kesrek ieu. Ah menang rezeki euy ah. Ti si Om ah. Pake mulai salep kesrek ku aing ah. Sugane canggur ah.